masalah di kehidupan aing datang ieu mah. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam Pak RT. Lagi ngapain, Bud? Pasti kamu lagi ngopi ya? Nggak usah bohong, saya udah tahu kalau kamu lagi ngopi. Iya Pak RT. Nah, gitu dong. Ngomong-ngomong, kamu ada kerjaan nggak, Bud? Tiap hari juga ada Pak. Kerjaan apa? Kerjaan saya ya nyari kerjaan. Nah, kebetulan kalau gitu, Bud. Saya ada kerjaan buat kamu nih, Bud. Yang bener nih Pak RT ya. Bener tuh, masa bohong. Kerjaan apa dulu nih Pak RT? Besok itu kan kita mau munggahan. Saya minta bantuan beres-beres rumah. Masalah makan sama kopi. Adalah, uang juga adalah. Yang bener nih Pak RT ya. Kamu bener. Mau nggak, Bud? Ya udah ayo Pak. Kapan beres-beresnya? Ya udah, kalau gitu nanti siang saya tunggu ya di rumah saya. Saya mau muter-muter dulu, mau nagihin kontrakan. Pak, ini mah usul aja ya Pak. Kalau misalkan Bapak langsung nagihin aja bisa nggak usah muter-muter dulu. Ya udah, Bud. Nanti saya tunggu di rumah kamu. Loh, rumah kamu. Di rumah saya. Oke, Bud ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Halo? Ayo dong balik. 2 pengki sih. Jadi? Ayo, OTW. Kumaha nya? Bud, kemana-mana? Nah, kebenaran. Dia kod. Ayo, Bud. Mana yang duit, Bung? Nyayang lah. Emang kurang sih? Ya, orang kan aya pagawean di PRT. Jeung urang aya kepentingan ngadadak ongko. Jadi mana ngegantian orang ya? Kayak mah PRT. Ngomong nama dibere dahar, rokok, kopi, jeung duit ongko. Loh, bener ya, Bud? Asli, nah. Tapi kade ya ulah poho komisina. Komisi naon, Bud? Apa nu digawena ke kodir? Ya gar bos samai dengikeun aing. Allah teh geus mere rezeki ka sia lewat pelantara aing. Jadi geus sapantasna sia mere ka aing saeutikna ngelaktir meuli-meuli bakso atuh. Heueuh, gampang eta mah. Tapi kan kodir gawena ge encan. Heueuh, ieu mah bisi poho. Heueuh, kayak ku kodir ditlaktir daharnya. Bener ya? Heueuh. Yang geus jeung gerak ka parete bisi nungguan. Urang ge buru-buru ya, aya kepentingan ongko. Emang kepentingan naon sih? Ninina lanceuk urang ganti kulit. Yang geus nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini lancek nasi abud ganti kulit. Kumaha sih? Oh, ya berarti eta Nini siaken atuh sarbud. Wah, emang goblok bak eta mah. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam, Dir. Kamu mau kemana? Pasti mau ketemu saya ya? Pantesan kamu ke rumah saya. Iya Pak RT. Tadi pas di jalan saya ketemu sama Abud. Terus saya disuruh ke rumah Pak RT untuk gantiin dia. Katanya disuruh bersih-bersih rumah. Terus Mang Abudnya kemana, Dir? Katanya sih ada keperluan ngedadak Pak RT. Oh. Ya udah, kalau gitu bantuin saya beres-beres rumah. Ayo, ayo Pak. Ayo. Mana Pak? Sini. Sabut ke mananya? Minta nelpon-nelpon, euy. Telepon lah. Halo, Kon. Halo, Bud. Mana ya, di mana? Bima, kunaon? Ieu urang rek
Pindah ya. Oh, heuh. Gedeng modal heula. Hah, kumaha Bud? Modal heula, Kod. Modal heula. Het dah sia. Modal, Kod, modal. Ama modal doang. Ngising. Iya, nu jelas atuh, naon? Modal, Kod, modal. Siapa tuh Kod micen tai? Oh, modal. Ngomong atuh. Selisiana pilek. Oh, yang satu. Kayak kok di tungguannya di warung Namang Jemes. Sia di mana sih ayeuna? Iya, keur modal. Goblok. Bud, sok ayo pesen. Ditraktir ku ayeuna mah ku Kodir. Lagu pisan sih karek tibang sakitu ge. Ayo sok pesen. Bisi Kodir berdua pikiran manten dia. Kopi we kopi. Kopi doang. Kopi we doang. Mang, kopi 2. Mie rebusna 2. Tong hilap, pakai sasawi. Sanu mesen mie rebus. Enggeus mana mah, tinggal ngadahar doang ieu. Kalem aya Kodir. Kamu bareng sama Kodir nggak? Pasti kamu akan jawab nggak kan? Kalau kamu tadi bareng sama Kodir, pasti sekarang kamu berdua. Iya kan? Jangan bohong, Ing. Maneh nyawa aran urang. Maneh oge apal di mana imah urang. Tapi maneh teh nyahokan isi hate jeung pikiran urang. Jadi tong sok tahu. Saya kan nanya sesuai sepengetahuan saya, Ing. Kalau kamu nggak tahu, tinggal bilang tidak tahu. Nggak usah berbelit-belit. Hampura. Urang mah teu terbiasa terbelit-belit. Urang mah biasa hirup lurus. Najan eta membosankan bagi urang. Nu penting mah urang teu ngarugikeun batur jeung diri sorangan. Terus kamu lihat Kodir nggak? Pasti kamu akan bilang nggak lihat kan? Kalau kamu lihat, pasti dari awal kamu udah bilang kalau lihat sama Kodir. Henteu teh. Terserah eta mah rek percaya ke henteu. Karena bener atau salah, eta mah urusan hate. Ngomong sama kamu bikin pusing 7 keliling. Padahal saya belum muter-muter loh. Bentar ya, saya mau muter-muter dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunaon eureun teh? Kan saya sudah muter-muter 7 kali. Kok nggak pusing, Ing? Ya udah, kalau gitu saya mau mencari Kodir. Hampuraeun. Geus bedet. Ayo. Tapi kedeng orang babayar heula nya. Anjung. Duh, Bud. Ulah ngomong duit na eueus ya, Kod. Bisi diantem kau yang ya. Kalem Bud, aya. Aya eueuh. Eueuh Bud. Duh, sia mah cek aing ge. Mamala anjing. Kumaha atuh Bud? Di nanya ka aing, nya pikiran sia eta. Baturan atuh mikir. Bodoh amat ah, mending aing kabur. Duh, asa ku tega aing ninggalkeun si Kodil sorangan.
Nah, mana balik ribut? Seru mah kesel naga yang gak sia. Tadi aing geus ngadahar aja ke sia. Jadi hayu orang mikir jalan keluarna. Mang, kopi mang. Ya. Tuh si Roy duitna murag. Sampeurkeun tincak duitna seret ka dieu. Bunga ah, ya kumaha mau urang kanyahuan. Ngomong itu ka aja ka tincak. Gua tuh. Nong jan nempokeun. Lu balik tuh sih Dir. Lu balik naonna? Duitna nongkol. Kodok kantongna. Kenapa nyaman gua? Aya aing ieu. Gua tuh. Terus Dir. Garo Dir. Garo terus Dir. Oh, bagus. Bud, woi, Bud, naon sih? Ah, punten. Ieu bade diberesan warungna bade tutup. Emang bade tutup ayeuna, Mang? Muhun diantos acisna nya. Gawe tuh mang tutupna penting. Pan tarawehana ayeuna. Persiapan heula. Ayo diantos acisna. Aing jadi ajakan usia mau wakil. Pan sia nu hayang. Geus anu mah. Sia anu kieu mah. Aing teh ngahu duitna eueuh, Bud. Emang eta duitnya ditunda di mana sih? Poho pugu ge. Tara balik naon ge jeung sia mah. Dir, saya cari-cari ternyata kamu ada di sini. Wah, ada apa ya Pak nyariin saya? Ini saya mau nganterin uang yang kemarin. Kamu kan bantuin saya bersih-bersih. Oh, Nih, iya Pak, saya lupa. 172.500. Wah, ya, makasih Pak, makasih. Oke ya, saya balik dulu ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Salam. Mutar-mutar dulu, boleh nggak? Terserah. Jangan. Langsung aja, langsung. Bagus. Oh, mana rekamannya, Bud? Jangan dukun santet. Arek naon? Mayan sia. Buset.